kuari mah kieu utlub mata tuh penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun leuleuh gulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub mata tuh lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah embung neuleuh gunung emas embung neuleuh dirham hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae kariduan Gusti manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon abdi mah nu di pikiran teh lain diri abdi mah nu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring geus sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah.